Yos Hamdan. Poe eta baris kasoran hiji poe nu direra ujung srangenge dikumpulkeun kabeh di hiji lapang mahsyar. Saware kekelebekan nacaahna kesang sorangan. Poe eta tan saraya taya sanak paraya anak pamajikan oge satu. Poe eta letah dipaku biwir diwengku pabrik segala nu palsu. Leun suku panon ceuli kabeh indra cumarita ngadakwa jeung napeuheung ngakantung not ulah lakon di dunya. Catetan Rokib jeung Atid saksi nu teu wangun jeung dami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.